Gusti Alikrama Walikrama nasib maneh goreng pisang anakin tepi kaki dasa muka tepunah diri angin anak turunan muka sengretan dosa laku lantah bapak anak sahajal mana anu nyiur hukum rima tega nganiaya tega ngelasan kadiri angin king semedi yuswa dasa muka tepunah kujiwaannya dasa muka istu marumpang kula ngaku anak Anoman Gusti tetela pagawean anggada upamiki ke Gusti bilih aya sajabina mohon dianggo kasempatan wiri-wiri anggada anu nolak ngajatras we pancen aya ririwa di jabiti eta dianggo kasempatan beh murang kalih maot anggada ditalikung fitnah bilih aya pihak katilu muas teu sia anggada tepi kaki nanoman nyun subuh katarima aya monyet nu katewak dina waktu ngadurukan imah-imah belah ti wetan daud cimeuleun cenah anggada dalang malah dek langsung ngaruksak si Banalayu tamakan ini dawala ulan aslajinya indawuh ini barengan anoman tewak anggada bawa ka hareupeun kula tapi kade ulah dikaniaya daud cimeuleun mangga anggada nah sia teh Hanoman kadih kilat asisiring menuju tamakan Subanalayu anggada anu parantos ngomanok ngancurkeun tamakan kotputa tawuhipun wanara nu dipingpin ku anjeunna berontak di alengka dirja ngajeling di tengahing tamakan mangwas pada merah katon mangwas pada merah katon pada kemarengan ya bukan ngali lagi ya lapak bayar parantos maut budak teh Gusti geus nyuhun we da tapi terido demi Allah terido naga lamun jadi raja mau desida samuka sanes bener sapratanipun Hanoman tumiba di payunan anggada wah anggada naon aya naon kakang Anoman naon anak sia kumaha buktina we katemongna aut-autannya benang kuriak urang aut-autan iya satria ngaranna nah kumaha sia nya kumaha aing aya kumaha sia mah pah ieu mah cicing wae sagala mangga sagala sumuhun teu nyaho kana status hukum anu tantu
kadangnya dina waktu ikrar kaulah ditunjuk jadi duta dina ngancik di Gunung Siwela harita naon ikrar kapan kaulah teh bakal ngancurkeun tepi ka akar-akarna turunan Sira Samuka jeung para pahlawan alangkah dirja anu deulim masyarakat ayeuna dek dibere rongkrang hirup tamang geluk kau make dek dijieun raja deui dina ikrar kadua kali tadi geus jelas kamari sore geus ditangtukeun yen itu nolak ieu nolak Rama nolak Wibiksana nolak Laksmana nolak dek milih anggota pahlawan di Alengka nyaeta urang geus kena kaburu datang eta juri make uteuk anakna setan anakna moal tepi ibliseun bapana juri anakna moal tepi ganarweun moal teu mak rakus jiga bapana Sudi Israel kali Israel Sudi aing janji dek kikis habis tepi ka akar-akarna nya ieu teh budak teh geus negarakeun kasolehan wah teu bisa ayeuna kitu teh hayang kapake hayang kapilih hayang kaanggap ge mah siek wah ujung-ujung kitu komo ka bangsa aing bangsa monyet geus poho we jigana komo kana perjuangan aing sarua jeung jagangna ku aing jagongna ku batur make uteuk nya geus teh jelema jebrog we hadis ieu mah jugjug di jenengkeun jadi raja puguh beunang hese capek aing tempokeun dina perjuangan timiti gok jeung Gusti Rama alak paul neangan sinta dina waktuna aing jadi duta tapi ka dibere Sopi Breni Sumedera Jenewer Arak Api Arak Abdas jeung sajabati eta beh aing mabok beh bilu ka manehna berebet dicaritakeun yen aing teh dulur sainung Indrajit anak Dewi Tari aing putra Ibu Tara yang aing sabaraina ka si Indrajit kaolo henteu nya henteu make uteuk saeutik dek dipandang salah wajar dah monyet aing sidik monyet bener mah pimanaeun cenah nya bener nya meureun aheng we aya di monyet mah sakitu cukup ieu mah sagala mangga wae maneh teh satuju ku aya ieu budak teh raja lah entok bolak-balik ngomong teh lah geus paeh budak teh si Wali Krama nyuhun lah balik kanan hirup bakal jadi raga dunya namahan dosa keur dirina ida paehna kapangih tadi isuk-isuk lain akang fitnah saha nu dititah ku anjeun sugan maehan ieu budak fitnah anjeun ya Israel bisi ieu mah wanita batur aing maehan jelema buah kusia meureun heueuh ai dosa natenenyo kalian anjeun teu tinggal teu apal karena katangtuan ieu nagara geus jadi nagara adil apal naon hukuman anu maehan dipaehan deui tah geuning nyaho mata aing teu kabur sage apa dikira aing dek sieun dipaehan dina jalan anu dipilih dosar tadina kapahlawanan nangtukeun ikrar waktu di Gunung Siwela henteu deuk masuk kabur mah ti tadi aing ngejat aya panyelundupan hukum di luar negara tina naon ada keung aing paehna urusan kieu si dasar di kerama paeh pikeun nangtukeun nebus dosa lapana alus aing hiji pahlawana goreng cinta karena adil cinta karena bener dengan ukur sungut dek nangtukeun paeh moal kakang anu wah naon ieu teh kumaha teh anggara teh sising wala sising ulah pasya eta jeung baraya ieu baraya tinggal baraya dulur tinggal dulur bujeng-bujeng hingga baraya bujeng-bujeng hingga dulur katangtuanana sanajan bari saturunan sanini saki mundina ilmu saguru sagolongan saliran sanajan sailmu saliran aya teh satincak moal sarua sia teh tepi ka kitu anggada aing diutus nyangkalak awak maneh disangakeun ka Gusti Rama ayeuna bakal ditibanan hukuman alus eta nu dipentah eta pati-pati paeh kaulah hayang langsung ku pandangan Gusti Rama ulah kudu sajen balikana lamun aing teh dihukuman yakin Rama jalir tina janji mana adilna hukum waduh tapi kakang Anoman lain cuman taka kamu jadi dulu kamu jadi lancip naon menta kaula naon menta naon sacana di Cangkalak kangaranan kaula masih kena jagjag jeung aing hayang budal nafsu pati-pati paeh hayang kosong bolongpong jiwa dina karidoan ulah tepi ka mawa amarah jeung nafsu unek-unek nangtukeun gelut teh nya waduh eleh kaula eta meureun kasempatan keur anjeun Cangkalak giringkeun kaula cenah eleh kakang Anoman Cangkalak keneh we kaula mah ngajak gelut sia teh ka aing lah kena eta ku bolak-balik teh ngomong teh
Siapa wani kaing Anggada ya can aya beja can aya sejarah Anggada eleh gelut ku Anoman waktu harita katingang batu keur ngawujudkeun eta makan sabaraha jam gelut harita 4 jam ya. Lamun teu kaburu kapisah ku aki jemawan duka akang nu eleh duka kawan nu eleh sanu eleh harita nya acan jadi yakin kaulah can eleh gelut ku anjeun poe ieu sok final waduh kurang ajar sia kalancik ngajak gelut tadi anu deuk nyangkalak lain Anoman tapi kesatria tugas lama anjeun kesatria kalau kesatria coba lain lukak camplak pada sahuran atau salira anu luhur pakat tapi yakin kalau sasana kaulah paeh pangutakeun pangancurkeun panglengitkeun nafsurina dadaing Anoman coba tandingan ieu Samak Anoman mawe kakuatan tidak pacrang lalu muruk lir kapuk kaibunan lir kapas kahunyanan Anggada lungsenah nain apa padan wah sapira sia karijaya teh Anggada maju sia terus cekap aya keneh karep ngelawan punah bubar nafsu kaula unek-unek kaula mangga cangkalak mangga sangakeun kaula ka Gusti Rama nyun pupu dening ati guru kaula dina kamanusiaan guru kaula dina hukum adil kaulah sanes lukak camplak kadampa Gusti tapi kaulah hiji kesatria anu teh sudi darah daging dasamuka ngadeg deui di dunya ieu Anggada Kakang Anoman hapunten kalukakan kasamplakan kaulah muga-muga cing jadi eunteng pakarpan kaulah keur anak incu nu bakal timbul dawala cangkalak dawala tong dicangkalak atuh nya ada lain maling maneh teh da goreng patut kangaranan sakitan kalau teh sangkalak we Kakang Dawala hampura kaulah can bisa mulangkeun ka nyaah ka Kakang Dawala kan mah tengah hutangkeun punah we mun aya karumasan boga duit nya leureuk dit Anggada nah sia teh Anggada nang teh coba Anggada digiringkeun ku Anoman Purbancana Suta bangsa monyet sareng denawa sadaya bubar atuh tamakan mung saparapat ancurna sasumpingna kadayeuh alengka Anggada diiringkeun ku Anoman dipapat budi nu prihatin sinalen raraturan Pupuden Anggada sia teh nah Rama Prabu waduh tepi kaki tu sia teh ngahukuman pribadi geus teu ingat sia ieu nagara geus jadi nagara hukum Sugriwa cekap sakit Anggada nyun Pupuden kaula nyangakeun beuheung tangartik-tikkeun sukukeun temblokeun bari disik-sik di dalam sae dicasak di walang-walang abdi ridho di hukuman mung hoyong ku panangan Gusti langsung sareng ku panah tibjana punah abdi punah
ngorbankeun hiji jiwa demi kasalamatan rahayat juta-juta dia lengkap kayan abdi munahan ikrar pahlawan dina waktu janten duta disuela yen abdi sanggup ngikis habis dugi ka akar-akarna abdi sanes bahakana tingimalan sareng tugas dampak Gusti mung abdi hiji kesatria anu teu sudi di bumi ieu khusus dia lengkap menang perjuangan abdi anak turunan Dasamuka nyepeng kalungguhan deui Anggada Anggada untung nangis diraku kaula dek tega maehan awak maneh Anggada jasa angin teu saeutik Anggada atuh maneh teu katanya ngalangar hukum dipake leungeunkeun sakatuh kaula anelan kaula malah anak mas kaula anu manggil Anggada ayeuna beuki jati ngancurkeun welas asih nu ngancik dina ati kula Anggada atuh saya nama waktu saya bebaskeun kaula secara pribadi sawios pun anak korban ku Anggada sawios aya hubungan anu sareng dosa bapana nu tantos Anggada mah nyuhun diselametkeun bae nu tegas rai dawuh ti malan teu tiasa kitu bae kumaha Sugriwa nyieun paehan pun anak abdi muarido upami dipanyangkeun hirupna resan dieu dua sametan abdi hiji deuk ngikis habis ka akar-akarna turunan Dasamuka dua hutang abdi tos ngala nyawa murang kalih anu soleh tapi na kasolehan ieu eukeurna pribadi nebus kasalamatan ramana anu aya dina siksaan tina akibat dosa tapi abdi hiji pahlawan anu jalir janji lan calincin uncat ulang udar tina teligadang janji kadua ieu nagara parantos nagara adil namina abdi upami diantep dipanyangkeun umur dina rasan dieu teu dihukuman yakin ieu teh adil teh banyol mung sakadar ucapan unggul atuh abdi ge kumaha kasalira upami dipanyangkeun umur kalian dihampura sacara pribadi yakin abdi teh kumaha teh kapangagung anu palsu sanes laras ngawal dina hukum anu sajatina da hukum adil parantos ngajawab hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sanu lepat gumantung kana katangtuan lepatna ini mangan ayeuna hukum ai kaula mah damaehan nya tangtos pipaehan deui mangga namung abdi Gusti hoyong ku panangan pangarsa Gusti ulah dugi ka sanes layan hoyong ku panah dijang kalayan abdi teh hoyong di tengah alun-alun dina hanapeun tangkal kai nyuhunkeun ditongton ku amba rahayat sadaya kanggo conto bujeng hinga rakyat lepat manu najan abdi hiji pahlawan anlan salira ai lepat manun tangtos bakal ditibanan hukum malah manar aya manfaat sakitu piraku kula tega atuh maehanana leres upami pribadi mana mung dampak Gusti pangagung anu nyepeng hukum weduk aya di ratu gagah aya di menak sanes dampak Gusti anu nelasan kaula tapi hukum dijalankeun ku ratu atanapi ku raja demi eunteng kasaraya upami teu dijalankeun abdi moal tega ngupingna dampak Gusti jalir tina janji lan salinci luncat mulang udar tina tali gadang ayana ujang tetega ujang kadieu bapak mah kadieu Pak Anggada hampura we kuring sok minang di banyolan teh ku kuring Anggada nya atuh sanajan bari kumaha prak Anggada geura nuju anjeun ka tengah alun-alun anu man nyieun kadiekeun di dia mangga
hapunten pangagung semaheun abdi Gusti Gunawan Anggada teu tega Anggada hampura aing Anggada bongan sia Anggada Rama Paman Prabu Wilujeng teraskeun perjuangan Kakang Anoman teraskeun perjuangan ulah utreun ulah gedag ku kamingan Layan panuhun ai sae mapi manaeun laras mapi manaeun numutkeun panangan Gusti tapi abdi mah yakin nyuhunkeun dicatet dina sejarah ngaran abdi nu hiji pahlawan monyet anu ngiring nanyirkeun adil sareng bener teu palsu dina memperjuangkeun anak mangga Gusti wa wasmar pileuyan ayang wala Anggada hampura we Geleuyeng sang Anggada diiring ku Prabu Rama mapahna ngagandang tengteng ayam katingalina jauh tina rasa kapaur anggang tina rasa kakariwang tebih tina karisi budina marah sagagalan ngaleret ka kencak katuhu ngajajar masyarakat ambarayat dialungka sakur tingali kana perjuangan anak sadayana sami ngaharu dijajab hujan Cipano tapi mengujalmi terang lalampah kanan bumi cinta Paputra Rahwana aya cecep kahanana sok abung lakuna monyet lampah asa menang-menang hukum lima entang dua sifat anu nyampak sang ramati pungkuring bari nyanak senjata tidak pusaka Kisacan ngajaranjang bedah nakasatriaan asa napak asa henteu margi manah sungkan rempang kanyaah ka Anggada ulah sari sapudenda ing Batara nyuhunkeun di dieu we nyuhunkeun widi kaula sumama teula ka alam dulur kaula trak Anggada can kabayar jasa anjeun Anggada tanpa wirangan nyieun sanes maksud ngahutangkeun ka dampa Gusti tapi pancen kaula hiji satria kumaula ka nagara sareng masyarakat sareng ka dampa Gusti nu dipandang bapa sareng guru kaula abdi terang kana keadilan abdi terang kana bener teh mung salira anu paos nuhun alam dunya kaula medal kadunya tina wawatengan ibu dipapag ku hiliwirna angin dihanetan ku sang surya lamun beurang lamun peuting disimutan ku sang ibu rayang-rayang bulan nyaangan ngajajab kana kakaran jiwa di dieu kaula bijilna cinta anu abadi nu bakal parat dunya na baka ulah datang anjeun nyampak ayeuna kaula mulang ti alam dunya anjeun dipanerikeun ku kaula hapunten
galeri kidul kulon wetan luhur kana urang peuting poe canghal dong hiji bumi anu kageurehan kakeunekan hapunten mangga Gusti gera lempangkeun kana angeun kaula nyangakeun tegang patilali dunya sawarga gunawe ayun apatan pada pelayat sang bulan 14 digeuneup ti malikut Sang Rama parantos ngalalempeng senjata namun kisah langkung ngajarang-jarang kalayan panangan ngadaregdeg mutaya papadana dugi kapanah lesot kutir tiasa nandang kapihatimu aduh anggara ai anggara kaula kampura kanyaya kawak maneh anggara biasa nyencan kabayar kula geus nyaniaya kawak maneh kampura kula kampura upami salira kagungan raos dosa ditanggung jawab ku kaula Gusti mangga jalir upami salira teu ngajajab ka hoyong kaula kayang teu nangtukeun hukum utang paehan anggara paehan odaran paehan ulah Gusti paehan anggada panah ngabersur kana dada anggada mati saharita layon ngabebengkang sahanapeun pangkal kai wilujeng kantun Gusti aduh cobi rai bade tetep nolak putra parantos daya upami rai ti kersa janten pangagung dialengka neraskeun titik baris geus pegat hubungan antara Wibiksana jeung Rama oh Gusti mangga abdi nampi namung abdi janten raja di Alengka pancen tugas ti pangresa Kakang Semar cu ai parantos nampi makantun syukuran anak muga ieu gamar perjuangan dua satria urang kurebkeun di Taman Pahlawan supados janten contoh ngempatotos Raden Walikrama putra Soleh anggada hiji kesatria anu teu jaliri tina janji muga cing janten catetan dina sejarah kembang teu neutik sedang tutup lawan